Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Haturan kaum dangu sadayana wilujeng wayah kieu patepang deui sareng pun emang dina guaran dongeng Sunda Siroh Nabawiyah. Ulah hilap toel heula like sareng subscribe mugi bae kasayan saderek sadaya sing janten cengcelengan sampeureuun jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami ngawitan ieu guaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tika jauhan kadenge sora hayam jago kongkorongok jadi totonden yen mangsa harita geus ngagayuh ka subuh. Cai ibun geus nyalangkrung ti tadi mula maseuhan dangdaunan katut jujukutan anu tumuwuh di eta patempatan. Rentang-rentang kabireungeuh aya rigig dua manusia anu keur lempang muru ka pilemburan. Eta teh tayalian Kanjeng Nabi Ibrahim sareng Ismail anu parantos nedunan parentah Allah pikeun ngalaksanakeun kurban. Tekung silila bray sanggiwangkara mimiti nyebarkeun cahyana nyaangan sakuliah buana panca tengah. Dina mangsa kitu Nabi Ibrahim sareng Ismail atos cunduk di pamukiman suku Zurhum. Di tengah-tengah pilemburan geus ngagimbung jalma-jalma anu rek mapag kadatangan Nabi Ibrahim jeung Ismail. Sanggeus deket itu ieu cing areuleuh cing aralah hareranen jeung hayang nyaho kumaha kasang tukangna pangna bisa Ismail henteu jadi dipencit. Padah kabireungeuh ku sararea Ismail teh baleger henteu ceceh henteu boncel turta maranehna make jeung nungtun domba gede segala rupa. Ningali kapanasaran masyarakat Mekah anu sakitu gedena antukna barabat Kanjeng Nabi Ibrahim ngadadarkeun sagala rupa pangalaman tadi peuting kahareupeun maranehna. Nabi Ibrahim negaskeun ka maranehna yen tiwangkid harita tug nepi ka akhir zaman geus diwajibkeun ka sakumna jalma anu turut tumut kana ajaran manehna pikeun ngajalankeun kurban keur jalma-jalma anu mampu. Sareng cenah ngajarkeun prak-prakan katut tata cara kurban. Bring Nabi Ibrahim katut Ismail mulang muru ka padumukan Siti Hajar. Waktu terus lumaku marengan ku melendangna insan anu ngegelar di pawenangan. Ngan ukur mimingguan lilana ti satu tas turun parentah kurban. Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan malaikat Jibril nurunkeun deui parentahna ka Nabi Ibrahim pikeun ngabebenah deui wangunan Ka'bah anu kungsi ancur tutumpuran ku ayana banjir Nabi Nuh sawatara waktu kalarung. Kanjeng Nabi Ibrahim sareng Ismail harita keneh duanana ngumumkeun ka masyarakat Mekah rehna anjeunna duaan tos kengeng diparentah ti Allah. Masyarakat Zurhum anu aya di Mekah anu ngarasa kahutangan budi ku Siti Hajar es tuning bungah pisan ngadenge eta parentah sarta maranehna sumanget boga tekad arek mantuan kana pagawean anu bakal disingharapan ku Nabi Ibrahim katut Ismail. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim netelakeun ka kabeh masyarakat yen ieu parentah teh turun khusus pikeun maranehna duaan. Taya bedana jeung parentah kurban anu cikeneh dilakonan. Ngadenge katerangan kitu pupuhu suku Zurhum henteu wani maksa ka Nabi Ibrahim kalih ka Ismail. Manehanana ngan ukur mereka sanggupan pikeun ngajamin kahirupan Siti Hajar salila. Kanjeng Nabi Ibrahim sareng Ismail ngajalankeun eta parentah.
dina waktos anu parantos ditangtukeun sarta ditungtun ku wahyu ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril. Akhirna Kanjeng Nabi Ibrahim sareng putrana Ismail ngalet ka tempat anu baheula kungsi aya pondasi Ka'bah. Singkatna carita anjeunna duaan parantos cunduk ka patempatan anu dimaksud. Sadacan pun emang neraskeun ieu guaran mangga urang sami-sami imetan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 125 dugi ka 128 an unggalna. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Jeung sing ingat nalika kami ngadegkeun ieu imah Baitullah tempat pikeun kumpulna jalma-jalma saestuna tempat anu aman jeung pragra jadikeun sabagian tina makam Ibrahim jadi tempat salat jeung kami geus nimbalan ka Ibrahim katut Ismail supaya ngabersihan ieu Baitullah pikeun jalma-jalma anu tawaf anu itikaf anu ruku jeung anu sarwujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر من منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Jeung sing ingat nalika Ibrahim ngadoa nun Gusti Pangeran Abdi mugi Gusti ngajadikeun ieu negeri Mekkah jadi hiji negeri anu aman sareng mugi Gusti maparin rezeki ka pangeussi ieu negeri mangrupi bubuahan kanggo jalma-jalma ti antawis maranehna anu ariman ka Allah sareng kana dinten akhir. Allah ngadawuh sing saha anu kupur ku kami baris dipaparin kasenangan sakedeung saeutik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jeung sing ingat nalika Ibrahim babarengan jeung Ismail ngabangun pondamen batu Baitullah sangkan jadi leuwih luhur maranehna ngadoa nun Gusti Pangeran Abdi sadaya mugi Gusti kersa nampi ieu amal abdi duaan sayatosna Gusti nu maha ngadangu nu maha uninga. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nun Gusti Pangeran Abdi sadaya mugi Gusti ngajadikeun abdi sadaya jadi jalmi anu sumerah diri ka Gusti sareng mugi Gusti ngajadikeun anak incu abdi sadaya jadi umat anu sumerah diri ka Gusti sareng mugi Gusti maparin pituduh ka abdi sadaya kumaha prak-prakana abdi ibadah manasik ka Gusti sareng mugi Gusti nampi tobat abdi sadaya sayaktosna nya Gusti nu nampi tobat nu maha asih. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim
إنك أنت العزيز الحكيم. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti ngutus Rasul ka maranehna salah sawios ti antawis kaumna. Rasul anu baris mangmaoskeun ayat-ayat Gusti ka maranehna sareng anu ngawulangkeun kitab katut hikmah sarta anu bakal ngabersihkeun maranehna sayaktosna nya Gusti nu Maha Gagah Maha wijaksana. Kalayan dimimitian ku ngucapkeun kalimah basmalah duanana mitemeyan ngawangun deui Ka'bah ku sacara basajan pisan. Bahan-bahan anu digunakan waktu harita ukur tanah liket anu dibaseuhan sarta disusun dijadikeun bata-bata. Kulantaran kaayaan Kanjeng Nabi Ibrahim atos maju ka sepuh dina ngukur wangunan Ka'bah lempeng atanapi henteu teh anjeunna nyayogikeun hiji batu pikeun tatapakan Kanjeng Nabi Ibrahim supaya Kanjeng Nabi Ibrahim cicing di tempat anu rada luhur atuh munasabah atra pisan. Di tempat eta kawangunan Ka'bah anu nuju digarap ku aranjeunna tah eta patempatan teh dugi ka kiwari anu disebut Maqam Ibrahim. Tahliya tahmid jeung takbir marengan saban lengkah Kanjeng Nabi Ibrahim kali Ismail nalika aranjeunna nuju ngabangun Ka'bah. Aranjeunna naneda kanu kawasa supaya pagawean aranjeunna teh ditampi ku Allah. Tekung silami Kanjeng Nabi Ibrahim marentahkeun ka Ismail supados milari batu anu kuat pikeun leuwih ngokohkeun wangunan Ka'bah. Ngadangu parentah kitu Kanjeng Nabi Ismail henteu leleda anjeunna langsung mangkat miang ka hiji tempat pikeun milari batu anu dimaksad. Kocapkeun Nabi Ibrahim saditinggalkeun ku Ismail anjeunna menekung anu langkung khusyuk ka Allah Subhanahu wa taala supados Ismail kengeng naon-naon anu dipikahoyong ku anjeunna. Teka carioskeun sabaraha lami Kanjeng Nabi Ismail milarian eta batu. Urang kocapkeun geus dugi wae ka patempatan Ka'bah anu nuju diwangun. Teu wudu Kanjeng Nabi Ibrahim ngaraos hemeng wireh dongkapna Ismail teh bari memanggul batu anu kacidasaena. Kanjeng Nabi Ibrahim tumaros ka putrana nati mana menang eta batu sareng kumaha cara menangkeunana. Dedak Kanjeng Nabi Ismail ngadadarkeun segala rupi pangalamanana nalika anjeunna nohonan parentah ti jeung Rama milari batu pikeun palangkep Ka'bah. Kanjeng Nabi Ismail netelakeun yen eta batu teh pamasihan ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril kengeng nyandak di sawarga. Ari kaayaan batu anu dicana ku Ismail dina mangsa harita estuning bodas nyacas bersih pisan katingalina. Teu mung ukur kitu eta batu ngaluarkeun seungit anu awun-awunan istuning tayat tandingna. Nurutkeun riwayat anu tiasa dipercanten eta batu Hajar Aswad teh mangrupikeun gambaran sakuna hate jalma nu aya di alam dunya. Saperkawis dina waktos ngawitan batu eta diturunkeun ka dunya memang warnana bodas nyacas tapi kiwari hideung meles eta teh taya lian akibat tina dosa-dosana jalma-jalma anu kumelendang di alam dunya. Heuleuh waktosna seueur cagah urang teuneun dihaneulem hieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun mang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu reka
aman. Pamungkas catur, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.